Neng sa nami sia. Namina sare. Namina Deli. Ah, Deli. Iya. Deli. Aduh, tinggal dalang surti. Serba salah. Pasikeun Tapi karena ada tante pasikeun. Sok sopan kana pati. Canak nih lah. Ikan. Canak. Ikan. Ada. Cie kan apa ken cie. Televisi minyak nya. Aduh. Ayangeun soang. Tanya, we ayeuna mah geus ka si Nengna milih Rawana milih Cepot. Milih Rawana milih Cepot. Pot. Selamat datang di Sunda Hiburan, channelnya hiburan yang bikin hari kamu lebih seru. Jangan lupa subscribe dan selamat menikmati hiburannya. Ayo, ngagedokeun salirana cangelek jadi Prabu Rahwana. Oi. Waduh. Waduh. Kunaon kalau kamu lompat? Rawas aing si teh. Anak oge aing nu rawas mah beungeut sia orang. Ai. Lain serem ka kieu. Bener ujin. Dawala. Apa dawala? Dawala. Bener nasi dawala. Iya Rahwana. Ani Rahwana mah bogoh dengan sekasinta hungkul. Oh. Dengekeun orang. Rahwana mah tar lucak liun uncak na udal tinggal lega-lega. Sakali na bogoh kasinta ya kasinta hungkul. Itu jiga maneh ai Rahwana mah disebut dasa muka. Ai dasa 10. Ai muka teh hiji. Jadi cinta nangan hiji dinu 10 beungeut. Oh, Bapak. Daripada sia-sia beungeut hiji teu gablek cinta. Marek neangan cintan teh mah. Teu nambah deui. Mana yang jadi Dewi Sinta itu Rahwana. Cocok. Wah, neangan ieu. Dewi Sinta mah tuh make ieu. Bener. Ganti karebo make atuh itu. Karembang. Itu dudung. Lu tik teuing. Kan wae eueuh karembong nu gede. Karembong sini Dewi Sinta kos korban tabrak lari. Allah Akbar. Dewi Sinta terus anak dicurang acing eta mah. Boro-boro aing bakal bogoh geuleuh wae. Lain Dewi Sinta pocong mumun aja mah. Ayo Rajo. Kak, eta. So kita nu bodas tah. Bodas kita putihkan. Oh. Tim Rabu. Ada jika ibu-ibu majlis taklim mohak. Tiga tinggi wiki. So, ayo. Jadi Dewi Sinta tadi. Lebih kan ngeri ke Sinta biasa singkremi aduh. Tahu juga paling tahu. Ya tuh di papa ku gamelan Dewi Sinta. Oh, Dewi Sinta. Di palikulona ya Dewi Sinta. Nuju keluar pisan ti Taman Sarakan Pangbalikan. Kuburan saya. Aing Cocok. Ngibing Dewi Sinta ngibing. Saliwat. Dewi Sinta kairingku sadaya para wiyaga. Sinta teh sigaret malu ini mah. Senyum. Senyum. Senyum tuh. Lambaikan tangan. Tadi yang seji. Bang kelang keros juga. Aing mah nyaho. Eta mah dorna sia teh.
jadi sudah Tapi aing kita tadi muji ya. Di tadi belah itu ting pada halus sona, ting halus kendang. Nah ngeunah kudu ceurik kok aing dengekeun tadi. Jadi memang ieu teh lamun sona make nu ieu terus halus ngadalang teh. Kan ku aing melinjeumkeun. Mau dinyeun kan Mahal. oh dinya benar. Ayo, Dewi Sinta. Balikan dia tuh. Dan itu. Jadi dia masih cari hati, masih ngelihat Sekali dari hidung suku depan teh. kadek Kayak. salira. Ayeuna Dewi Sinta geuningan aya bebeltrakan gitu. emang gitu pak Oh, gitu. eta memang gitu Teh bebeltrakan gitu. pak untuk Oh, ada gitu. Kenangan serangan orang Sok. Aduh. Sekedap. Ai Dewi Sinta mah nyanak pare. Dikelek. So, balik lupa Dewi Sinta. Terus balik tandur kan. nah atulah di gitu makanya Sinta lakukan saya teh Kapan Sintana keur ngaramet? oh Cinta Wicaya deh. jeng dibela deh Nyapan urang mah ayeuna mah tugasna ngabela. oh siapa Ngabela ka tukang kenang. Dipuji ku aing ngeunaheun. buset Aing ku aing dipanggil khusus di lembur pakuan ngenang hungkul. 7 poin, saminggu macam apa? Oh, bayar 20 juta ge ngenang hungkul ngeunaheun baru lo. Itu tukang kenang etana sih tukang kenang Sujiwo Tejo. Yo Sujiwo Tejo. oh nya oh bener gondrong Tadi kasih mata. mung Lain. masih Ngelenyo atuh sia Dewi Sinta. Kira ku Sinta aku sering berkosa saya tahu. apaan sieun ku ieu mah Tetapi lain gitu. mah tuh Kewiwaha. Make deun. Sok. tulungan tuluy Aisyah kunaon yang dituluykeun? cari tanah Kusaha? udah lah Sugan teh kurang mana? tulungan ulah diganggu Rawana aku sudah mempunyai seseorang Rawana aku sudah mempunyai Rambo Rama Kunaon los-los ka Rambo sih teh. Rama ulang ngaganggu Rayu heula atuh Kurahwana rayu. Siap. lain siap Mas Sinta Bari siap. Kula teh bingung kudu kumaha ngarayuna sampean pada jika careuh bulan kieu Sinta. Lamun teh dibandingkeun jeung kehidupan di alam jagat raya maneh teh sagala rupana Sinta. Ari sapa sagala rupa perkara aya di diri maneh. Gelis aya di batur, goreng batur aya di maneh Sinta. situ balik ya Bener. Bulan jeung bintang kecina enak tapi
Sinta. Pantes teuing loba jalma nu cumari teh lamun nempo pamunteun sampean jalma-jalma loba ka rumah sakit Sinta. Selain ngarayu mah. Aing keur ngarayu tenang Sinta. Moal aya di jalma wanoda di alam dunya iwal di anjeun nu aya di atis sanubari kula pribadi nyong colak dina kongkolak panon sumaraba dina bayang ajeng dena angen-angen tapi lamun kula ras ka anjeun ngadadak poek pongkleng butarapda ieu hate ngadadak akulah hayang bunuh diri Sinta. Iya. Kuhal eta kula miharap sampean jadi milik kula pribadi. Bakal dipiara anjeun ku diri kula Sinta. Bakal dikandangan lamun bisa dimumule di air keras Sinta. Ya Sinta. Nah aku goreng-goreng teuing pada di sini. Toba. Nah aing pake jeung makhluk model kitu. Kakek carita nate pan kakek geloan ku Sinta. Lain jalonyan. Sinta Kunaon bet kieu sih? Sinta nu diagung-agung teh kalakan dihina. Kakak dihina. Tapi lamun kaula ngagungkeun mana aing fitnah Sinta. Soalnya ngabodoh hati sorangan. Tapi ya pokok kumaha dan membobongan mana teh Gusti Nur rujat ka binabi. Rujat Fakta eta bener. Kalau itu kumaha aja caritana sih. Heula aing kudu kumaha ngaruyuna ka maneh. Ulah make banget nu ieu tuh Sinta. Nah aing kudu make kumaha tuh aing. Sinta na jawab atuh Sinta. Sian leangan penonton nu geulis bawa ka panggung ku maneh. Jadikeun Sinta. yang itu mahal itu. Kumana tuh? Aku maneh we. Nah, bener. Lu cocok jeung maneh ha. Teu nyaho aing. Diharap we. Neng sia we. Bae kan. Ah, meunang kumaha maneh sok. Ka dia. Sok ajakan. Si eta mah kerawak we ka we teh. Naon? Nya geus ajakan kerek lu baru nyawer. Aduh, sok itu bawa itu. Teu nyak apaleun ye uing mah apa teh? Ini kalau mau ngerewek ieu. Terus Jam. Nyopok atuh jamna. Neng di dia neng puter sak. Teu maneh. Ari sia KWW cara keruk boga salaki. Nya. Tanya lah boga salaki teh bisa berobat tararama. Neng sa nami sia. Namina sare. Namina Deli. Ah, Deli. Iya. Deli. Aduh, tinggal dalang surti. Serba salah ya. Pasikeun Tapi karena ada tante pasikeun. Sok bari kana tante. Canak nih. Ikan. Canak. Ikan. Ada. Cie kan apa ken cie. Televisinya nya. Aduh. Ayangeun soang. Tanya, we ayeuna mah geus ka si Nengna milih rawana milih cepot. Milih rawana milih cepot. Pot. Cek aing ge payu maneh teh. Beres panuhun Pak. Tanya ku cepot atuh. Neng. Aduh. Neng tetehnya ieu teh nya. Hah? Neng we tuh nya. Sok. Dupi neng teh jenengan teh saha? Saha we kumaha aing? Hei. Lain ka neng we ta. Lain ka Terus ada ka aing atuh. Lain ka sini nih. Dupi neng teh jenengan teh saha? Leungeun eureun leungeun. Tapi masuk kan itu. Kali wae pan aing ngagak berus kali tuh. Kamu jangan nakal di balik
Saya mau ke sini. Sana. Aku mau ke sini. Aduh, nanti kalau dekat gini kan gimana? Dengan kesempatan seolah lain suka tegas jadi Ustadz Mbak Insaf. Kali panggung ya mah. Kan baiklah. Ohang mah bebasan. Kapan itu? Bebas ohang mah. Hang. Duit aing gablek. Hirup teu susah-susah teuing. Tapi pelebah kawan nih halus kena sia. Sia mah kawe teh kerwak mayar henteu. Emang kudu dibayar? Tidak dong. meninggal lain. Sok dijelasin atuh sama Cepot si Nengnya. Biar Ohang yang ngejelasin ke Cepot. Sok Ohang yang jelasin. Aduh. Nengnya itu jangan ditinggalin. Terus hanya hese aja. Itu kan hese, di itu hese. Ya sok kumaha. Kieu riweuh. Sok kumaha Ohang lah bebas. Teu neng ayeuna nyarios sareng mata. Nah jadi deweknya Cari cepot. Sok jeung cepot. Ninggalna mah bade kakan hamu wios na. Da tadi oge teh hayang kitu tah ieu nama sama ya. Asal lo nembok ke Siohang nih ka dieu. Neng, Dupi Neng teh jenengan teh saha teh ya? Sasi. Hah? Deli. Deli. Ari Neng teh urang mana? Dawan Kidul. Dupi Gandeng atuh. Pura-pura aja dunia ini milik kita berdua. Halus. Rayu. Masuk kenya Kang. Hah? Masuk buru kenya. Itu Wan. Wan. Rawana weh cenah ngarogodana. Geus atuh mah. Emang diajar keneh. Kakak katingali ternyata memang budak ngora teh nya ieu mah nu baru jangan ka resep memang lamun ka parawan teradaikeun. Resepna karana we dengan insyaallah. Pokoknya Sugan teh moal kain deui si ulat. Semua dia mau beunang. Tapi nu beungeut kieu kula yakin ieu budak teh jujur Ohang. Aduh. Jujur ieu budak. Nya. Aku Dewi Sinta. Akang ngerek nanya ka Neng jawab sing jujur. Neng milih Ohang milih payung. Tuh sini teh mangga sok. Atuh banyak jeung payung sih. Coba ieu Rahwana tilik si Neng ku bahasana Rahwana ieu teh Sinta ieu teh sok coba. Tah nu kieu mah daek aing ngalayuna Ohang. Sok kira. Langit lenggang Cakang padang ngarawangan gelis Anjeun nyata nu jadi pangesihat akang sorangan salawasna sumedang ieu di alam jagat raya salawasna ngeusian batin akang sorangan paribasan najan diurukan ku gunung najan akang kudu ngambahkan sakara demi anjeun akang rela gelis naon bae bakal dikorbankeun ku diri akang demi anjeun anu geus kawanti-wanti endah paliwarna endah bawane ngajadi beda jeung nu tadi beda Ohang beda pemunte anjeunna katinggal ku akang kali ngemuntang arana teh da muntrangan alisnya jaler pae irung ngokowungan juk sapasi angkeun ndok sapotong Jeung nyana lamun seuri ibarat istuning ibarat ningal cahayana mutiara beda lamun jelema ieu nu seuri kain di kain deui. eta pipi kempot meni mantap
di sanubari mantak timbul rasa cinta ke diri akan seorang gelis deli cinta nyadek kembali dari iya satungtung jalan sore mau waleh di aspalan satungtung tacan kasorean mau waleh di akalan robot di Karawangkan Subang mah deket pohon ku hal eta cinta akan ngumpulkeun anjeun Iya ngadengekeun dalang mendingan aheunana ha. ya eta alok bener matak peke kesel Ya alus pasangan dalang iman jeung dalang ohang merebutkeun parawan tidawan kidul ha. dawan gitu tapi moal mungkin bakal bogoh ka dieu moal pada di moal ulah salah. Ohang memboga rayuan gombal anu saja tining diri nu geulis teh sing jarlit. hayangnya aku mau hang ngarayu wanoja Nu lenjang teh sing haleuang bogoheun ka ohang ulah ningali tangtunganana tapi tingali eusi hatena. saya ya makasih Ohang soten banget da asli nama Satria Pinandita pilih tanding. Luhung ku ilmu cemar ku pangawasa sugi ku pangarti ieu teh ohang teh lamun laku lampah durjana nama da eta mah geus teu katangkuan ti dewa lain ohang nu salah dewa nu nangtukeunana kitu kaayaanana ieu. Aing dalang eueuh bayar ha. ya saya pada di pas saya eta rumpaka ieu ohang nu durjana ieu resep kan gadengeuna Aduh. Jadi ohang mah durjana ge lain salah ohang eta mah geus katangtuan ti dewa. begitu dewa dulu Jadi teh ngagambarkeun ieu nu disebut politik kebahagiaan teh. Jadi politik teh lain silih carekan, silih gorengkeun, silih sangka, silih gebruskeun lain. Kamari jadi babaturan, ayeuna jadi musuh ya. Nu mumusuhan mah nu di luhur, ayeuna memusuhan isukan malakur ngabagi proyek. Politik kebahagiaan we. Kieu bener teh ha. Tinggal eta urang dawan kidul nek kawin saha? Nek rahwana rek cepot. sok neng coba garing sok pilih Gara-gara apa seohang kan ngiringan Keren. jujur neng sieun seohang so di dia neng iya ngarayu aduh si ama leungeun di dia tadi kan rahwana ngarayu cepot geus ayeuna giliran gareng ngarayu sok Neng, sekedap gelis. Cik. Kati atuh. Wah, cik Rey. gagal dia mau ngomong Panai areng mah jamina jujur. Ya. Kawewe areng mah cara basa-basi. siapa dong neng siapa Areng bogokan neng tapi supaya areng mah moal maraban. Moal ngimahan. Moal makean. Mun molor sapopoe ge hayu. wedan keprok mana tadi cenah nunut ti anggota Gerindra rek nyalawer sok sawer si neng tah Sawer karunya. ayo